Nah, di dia wae ya Moy kita bicara na Moy. Nah, tuh ini di kanang embe itu. Teu naon kan biar aya kesan bau-bau embe gitu. Aya nempel. Napa jadi ke Cimoy teh inget bae kayak ka urang teh gitu. Heeh, tapi kan ini teh romantis sih dia mah. Ah, kumaha Moy? Ya, laras aja wong. Muhun ieu teh aa ieu teh anu basa inbokan teh. Gening benten jeung sarengina fotonya. Bentana kumaha ieu teh Moy? Ieu mah rada jabiknya. Oh, rambut aa. Ye Moy ieu teh rambut model tahun 45 pas zaman penjajahan ieu teh Moy. Kerennya. Moy, Naon? di dia mah aya gogog. Heeh, pindah we yuk. Oh, pindah ya jebo. Beuki baunya embe na ya. Lihat bising ke bau embe. Mana Moy? Aduh. Itu. Aing kesal lieur ya hulu ya. Mangkana aing teh janjian aing jeung si Cimoy, aing teh nyekal duit deui. Kudu dia kretek bae jeung sek beak di deui. Macarana aing euna ngala duitnya. Neangan ka mana kitu tah. Kieu ya eta boga usaha teh aing lieur, aya awewe janjian aing kumaha ya. Nya teh nyekal duit 1000 acan. Aing kasih ciki coba lah. Kumaha cara ngolona si eta mah sok rada koret. Aku mangke we lah. Ieu mah kudu skill kudu pijil kabeh ieu mah. Demi si Cimoy pampanganna mah ya. Sep. Oi, Tadi ya gerak. ganggu sih mah. Lain ngaganggu Sep. Aing aya perlu ka maneh. Lu naon? Kamu datang ka aing teh sok butuh nawe hungkul. Ci atuh aing ka saha deui Sep pan maneh mah sahabat aing, soulmate aing ciki coba. Aya naon? Ya aing teh kumaha nya bebejana ya. Aduh aing barari Sep ya. Eta sorang. Sabenerna mah aing teh erek berobat Sep. Dah. Baca anjing teh beungetan ge. Deh atuh Yosep namanya kitu-kitu teuing ka aing. Lamun aing kitu erek ulin, erek ka mana ka kara maneh. Ieu mah aing ek minta tulung ka maneh. Sama rujit aing mah. Keur butuh aya nyamperan ka aing giliran aing butuh eueuh. Yo Yosep. Aing teh keur teu ngarareunah awak. Aing modal wae sia mah. Petan tuh ku tangkal sampo beku naon. Coba meber modalna teh aing muncrut. Ngahakan pucuk jambu geura. Eta teh eta naon teh? Kolak endogan di peteuyan. Paingan anjing nyebuput teh ieu mah. Bauna ieu mah bau tadi aing di WC. Sep. Unyu disangka aing ngahakan caduk urenya. Heeh, hangit kieu geus lahkeun bae lah aing teu nanaon da sahabatnya bau cubluk dina aing mah teu nanaon. Ye, Sep. Hah? Tulungan aing. Turungan naon? Tong aing sih beresolusi tah ngahakan pucuk jambu. Henteu aing ek berobat ka mantri. Aku diobatan. Ye Yosep, Heuy, aing ngaran-ngaran nyeri bool. Kudu intensif berobatna. geus aya nu kieu lah. Bahaya sia bisi infeksi. Butuh duit sabaraha? Aing butuh duit 500.000. Banget sih jiga tulak pantau 500.000. Nah aing tim mana? 500.000. Nah ngomong teh. Yosep. Kapan ya aing ka mantri teh kudu daftar heula aja moal sekali berobat aing teh ngaranna ge meber aing modal wae teu penting meuni leuleus. Udah mah bet 500.000 atuh sih teh. Ji, cek saha teuing aing mah ka dokter ge mahal. Beas we geus mahal. Atuh Yosep. Ini menyak sia tega aing nempo begeng ke aing modal wae. Aing boga duit 200.000 nya. 200.000 na. Geus atuh ka jenting lah. Ayo transferkeun ka aing. Aing teu mau cenah. Ayeuna transferkeun. Heueuh, apa aing di jero keur dicas. Nah, sia masuk wadul aing mah. Nah, iraha aing wadul aya henteu mah. Aing mah yang nu cash. Cash di mana aya aing? Na ATM duitna. Yosep. Yo.
hayang nu cash da ayeuna mau ditambahan aing ku mantrina lamun teu moal duit mah. Aing ngomong heula kira. Tungguan aing ka ATM heula. Ka ATM nih jauh-jauh teuing ka imah meureun. Apaan duitan ATM? Tujuh atuh. Mayan ai kadeo aing api-api mules geuna. Padahal aing teu modal wae aing topang jeung si Cimoy. Mana sih kutu kupret teh dilapisan. Nah. Aya, Sep. Ya. 200 tah. Ucapan. Sep. Hah? Nuhun heuh. Ya, Heeh. da aing mah rusuh, aing langsung ka mantri we. Kira. Mayarna kira. Batu nungguan aing heula cager Yosep. Mun aing teh enak teh meuli obat, tuh salebatan ngedar cengek daya obat mah aya proses ngedar cengek sote ayeuna dihakanena lada. Minggu hareup ka aing deui. Heuh, minggu hareup. Doakeun aing sing tere cager. Aing ka mantri heula Sep. Dik, Nya. itu. Ciki coba. Engkau baik sekali. Aing tuh geus pakperpet deui. Anjing itu lah balik ah. Ini anjing. Ya, bisi teu percaya mah ya gara baturan aing keur modalna. Teuing. Hantu kitu aing kadeok mah euy. Numpang nari ge biasa wae. Teu jiga nu gering. Nah, nah teuing nah penting mah mayar we ke aing. Mana tuh itu jalma teh wah ditungguan teh. Jadi muanya itu mending geus penasaran. Cimoy? Aji Wong. Mohon. Moy. Atuh ngobrolnya jangan di dieu lah. Di mana tuh? Di situ tuh. Ayo. Biar enakan. Ya. Nah, di dieu wae ya Moy kita bicarana Moy. Nah, tuh meni di kanang embe itu. Teu nanaon kan biar aya kesan bau-bau embe gitu. Be aya nempel. Napa jadi ke Cimoy teh inget bae ke ka urang teh gitu. Heeh, tapi kami ini teh romantis sih dia mah. Justru romantis daripada ayeuna hayu we kudu di kafe. Di mallnya mending kena deket kanang embe. Ah, kumaha, Moy? Ya, laras Aji Wong. Muhun ieu teh. Ieu teh aa ieu teh anu basa inbokan teh. Gening benten jeung sarengina fotonya. Bentana kumaha ieu teh, Moy? Ieu mah rada jabiknya. Oh, rambut aa. Ye, Moy, ieu teh rambut model tahun 45 pas zaman penjajahan ieu teh, Moy. Kerennya. Mainnya teh keren-keren. Ya, Moy bade amang ka mana tuh ayeuna? Ata napi di dia we di dia di kandang embe gitu. Resep. Moy, Naon? di dia mah aya gogog. Heeh, pindah we yuk. Oh, pindah ya, jebo. Beuki baunya embe na ya. Lihat, lihat Ya. bising ke bau embe. Yuk, mana, Moy? Aduh. Tuh. Moy, di sini Moy. Moy. Heh, Sep. Kager. Kaget. Ya. Ya, ngantur. Nganter. Moy. Iya, babaturan. Rencangan teh. Babaturan. Alung teh daek ka jalan jiga kieu. Nah, Moy. Ya, biasa. Papangi bieu. Kumaha eta cek dokter? Ya, itulah. Kayak cenah kudu ka ditu deui urang teh Sep. Nah, tes di mana teh? terus belanja timur. Oh. Belanja Timol. Kada nyebat nama KB teh. Wudur geuning cenah. Oh, udur naon ah? Meber cenah nyebat teh. Oh, si Ae wae. Nuhun cenah. Henteu Moy. Atuh, saha? Aing nama kieu lah mun gua panggihnya. Da aing kagok kadeo ku maneh. Mana duit aing 200. Duit naon ah? Apaan tadi teh ka bumi nyebat teh nambut artos nah bade berobat. Tapi tadi pasti kan ada karunya ningali bebeungeutana teh jeung siluman tulak panto. Datu kunaon dia terus jalan ambil ke timur terus belanja. Hebatnya. Geus ke bae atuh Yosep mana ih. Geus aing nu makadieun duit aing 200. Ih. Kan eueuh duit nugget tuh. Nah, Geus balanja Sep geus ke bae atuh. Geus aing mah daripada aing udah geus pasti sorangan mah mayar ka aing. Sing nu kumaha ge buka jaket. Buka jaket. Moy. bukan. Buka.
Atuh Yosep siapa nih tega? Buka. Ya aing bener aing mah mules ya. Bener aing mah aing mules. Aing teh ngapal buka. Buka baju. Atuh lah baju mah tiris hujan. Buka ta baju teh buka. Atuh Yosep meni jiga lain ka baturan wae maneh mah. Iya awewe ieu eta. Aurat Yosep. Tah, jam buka. Baju segala bahaya buka baju di dia mah. Geus atuh eta bae. Geus atuh Yosep eta pan enggeus eta geus sabarahaeun jaket aing ge mahal. Celana buka. Yosep aing teu make jeroan Yosep. Oke. Ya, Manuk aing hiber. Masa udah berharga anjing teh. Nes sendal. Ampun mana Yosep nya aing nyeker. Sendal buka. Ieu teuing. Ongkos segala baik aing ya itu goblok duit mah tong sok yang linjung awewe. Heuh lobasan gaya ih. Moy, Naon? kumaha ieu? Lu kata apa? Tuh si eta, ieu teh paling gak aya 50.000-an ieu, mau nyampe 200. Caprak eta teh supermarket Yosep. Permacet barang naon kieu Ieu COD, ieu COD di Jepang teh, ieu di Bali sia mah. Banget wah. Sorangan hutang kene ka aing 100, ieu ku aing dihitung 100 ieu kabeh. Cih, nyalunas Teu atuh. hayang apal aing mah dibayar ka aing ka imah. 100 deui sorangan ka aing. Kemana? Bade uih teh. Ih, iring ah, yuk. Ini apa tuh? Si Moy. Jis. Anjir. Ah, tega anjing si Yosep ka aing. Anjir.